Assalamualaikum, punten Ibu Sata Acana bilih abdi ngaganggu waktosna sakedap. Abdi sadaya TSMK Yasti. Tepangkeun nami abdi Alia, Nami abdi Salsa, Bian, abdi Mila, Sapira. di Pasihan Pancan bahasa Sunda dipiwara ngawawancara salah seorang pedagang warung. Tasabaraha lami Ibu icalan di warung ieu teh? Tahu. Kumaha awalna Ibu ngamimitian dagang di warung ieu? Ya mulai nama pangitan biasa we gitu siap-siap kanggo mencari rezeki, milarian rezeki anu halal anu barokah. Sabaraha pikeun modal awalna Ibu ngabuka usaha warung ieu? 1 juta. Naon bae suka dukana janten pedagang warung? Suka dukana nama sukana nya pangitan upami lancar seunu ngagale alhamdulillah rezekina nambihan. Upami dina dukana pangitan dina teu ayana nya masih kene alhamdulillah pangitannya aya ruga sakedak-sakedik mah pangitan nya urang mah nyuhunkeun ka Gusti Allah we kitu. Sabaraha omset kakengengan Ibu sapoe tina usaha ngawarung teh? Tertentu Kadang-kadang ada lebihna, kadang-kadang ya, kurang tina omset. gitu. Hatur nuhun Bu, waktosna punten abdi sadaya ngaganggu waktos Ibu sareng bilih aya kalepatan tina proses ngawawancara abdi nedah hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.